loba jasa ahli-ahli Allah anu ditanya man rabbuka tanya segala rupa ji cek malaikat kok man rabbuka tuh ditanya mah ji pan begitu tuh ditanya kaget cenah lagi ieu kan tugas sakjana man rabbuka bejakeun ka Gusti Allah ana inda zanni abdi bi cak Gusti Allah kumaha sangkaan hamba kaula terhadap kula aing geus boga sangka bahwa aing teh ya ieu teh salamet kajen ku kumaha ge ketika roh keluar boga sangka 100% salamet tina pertanyaan maka ditanya-tanya cek malaikat kok kieu amat sih laporan malaikat Gusti aya hamba Gusti ditanyana kos kitu amat sih mondok dong dan lain-lain sebagainya geus puguh Imam Sibaweh Masya Allah karim Sidina Umar kan tidak satu riwayat begitu ditanya man rabbuka malaikat emang can kenal Umar ya Umar setan geus yeuneuan ka Umar maka ditanya-tanya segala hampura mar satu riwayat seperti eta ya Allah ya Rabb kainu cinta ka Tuhan si Abdul Qadir man rabbuka Abdul Qadir cacak-cacak Abdul Qadir bae pakai jawaban salamet atuh komo ka Kangjeng Nabi man rabbuka Muhammad wa man nabiyuka Muhammad wa ma imamuka Muhammad atuh ka Abdul Qadir bae cinta salamet atuh komo ka Kangjeng Nabi meureun malaikat deh kok ieu jawabanna Muhammad kabeh sih tanya nah aja pedi man rabbuka Muhammad mana sih ya cilaka sih ya Muhammad emang itu nyaho ya kampak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin Bismillahirrahmanirrahim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin langkung tipayun orang sami-sami nyanggakeun puja seunareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman seunareng Islam Salawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in asbatabi'in Al-Mukarramun, para alimil ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, oge para habaib. Alhamdulillah dina saah ieu urang babarengan jeung para zuriyah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu malah mandar ku hadirna para habaib. Mudah-mudahan urang jaga di akhirat di aku ku para zuriat Kangjeng leuwih-leuwih ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiai-kiai nu sarpu waraya di dieu nu setengah baya nu anom para santri geus karuhan oge kurage mawa kiai deui
nu alhamdulillah Kiai bawaan kula beda jeung nu sejen rada khawarik mundahar batur geus eureun nya nama terus bae tur mun aya sesa teu meunang meleng rada khawarik horeng tileuleut ti pamalingan nya nama eta watek datang ka kuari masyaallah kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah padahal sim kuring mah geus wanti-wanti ulah pudlah nu sejen bae geus teu pati dibere resep ririungan jeung lalaki mah komo peuting kieu mah beda ambeuna ai jeung lalaki komo jeung si ieu mah aduh meureun bawa ti ajal namanya tapi kulantaran meureun geus aya tulisanana atuh rada dilambatkeun ge maksudna supaya diteruskeun acara kadieu teh tinggal doa balik wih dereng dimulai ge lah iya masyaallah gendeng kabeh iki wengi ieu urang mieling ka almarhumah nu 4 tahun silam anjeunna dipundhut ku Gusti ngora keneh sabenerna mun pasini heula mah ta malaikat Israil ojol jeung ieu maksudna jai ieu mah geus kamangpaatanana tapi kulantaran teu bisa ojol jeung teu bisa disogok malaikat malain cara kipudali kisopa tama kiai rorongsokan masih kena bisa disogok-sogok malah malaikat mah teu bisa lantaran dibere dahareun tara dahar dibere inumeun tara nginum sekalipun dibere seping bed tara sare dibere bidadari artis cara nu kaimpi ku kisopa tadi embungeun malaikat mah tur malaikat manurut pisan ka Gusti Allah eueuh nu maksiat malaikat mah mun hayang ningali makhluk Allah anu teu pernah maksiat malaikat mun hayang ningali makhluk Allah nu salilana maksiat setan nu kadang-kadang maksiat kadang-kadang taat bawaan kula ngan lobaan maksiat hampir nyarupaan ka setan ku ayana manusia mah antara malaikat jeung setan atuh disupri titah nuturkeun instruksi Gusti Allah melalui syariat melalui thariqah melalui hakikat lamun bisa ngabersihanana leuwih ti 50% naik ambeuna seungit kos malaikat lamun teu bisa ngabersihan terus we kahandap maksiat bajidor jeung sajabana atuh baueun malaikat ge mantak malaikat eta selalu ngambean sirah Haji Pendi hangru
bau karunggoni cek malaikat. Ya Allah ya Rabb. Lamun hayang urang nyerupaan ka malaikat urus awak. Make fikih. Tapi lamun diurus sakadar make syariat fikih doang mah kadang-kadang ngan zahirna doang nu bagus. Jubah ngangsar ka handap. Sorban make 3. Jubah make 3 naik angkot atuh teh mah kudu dibawa ke grogol. Zahir doang mah kos kitu katipu urang ku zahir encan seungiteun malaikat teh tapi ketika dirarapi batinna ulah aya panyakit-panyakitan. Ulah aya panyakit-panyakitan. Panyakit diantara anu geus merambah di urang deukeut teuing ka makhluk poho ka khaliq sehingga make jas hayang ka alam ku makhluk. Ulah dehem biasa bae sih. Make sorban hayang ka alam ku makhluk. Teu meunang salah warna. Kudu akur luhur jeung handap teu besi teu ka alam ku makhluk. Nah, ieu teh calon da nu kos kitu teh. Pisateun. Bersihan gerage tina panyakit-panyakit sebab urang teh baheula suci. Ketika diturunkan ka dunia diasupkeun ka jasad loba watek-watek di jasad mata ceuli irung sungut jeung sajabana roh urang teh milu ka perwatakan eta ketika kaluar deui teh maot atuh bobolokot. Nilah nu dikhawatirkeun teh ketika urang maot ternyata roh urang teh henteu suci sakubah anu pertama. Sedengkeun nu bakal menghadap ka Gusti Allah teh lain awak. Ketika roh keluar awak urang nama dicengcerikan, dipandian, dibungkus, disolateun, dibawa ka kuburan. Dikubur nu kamari di komandan-komandan anak buahna malah nincekan. Nu kamari di bapak-bapak anak jeung incu nincakan kuburan. Bahkan anu kamari di buya-buya di mama-mama muridna ge milu nincakan. Ngagoler di jero kuburan. Nu kamari ieu di dunya teu meunang salah sare teh kudu aya kipas, kudu aya AC, kamar kudu gede bae jeung kudu harum bae. Kasurna ge teu meunang salah, inoak maafkir. Kudu spring bed bae. Masyaallah kari, make baju teu meunang salah. Make sapatu teu meunang salah. Isuk pageto mah geuninganan asup ka kuburan boro-boro aya spring bed. Boro-boro aya kipas, boro-boro aya AC, usik-usikan ge hese di jero kuburan. Eta mah jasad. Ternyata anu menghadap ka Sang Maha Khaliq mah roh urang. Naik ka luhur langit ka hiji, mun bagus bisa langsung ka 2, mun masih kene bagus langsung ka 3, ka 4, ka 5 dan selanjutnya. Ketika bagus kara ku Gusti Allah disuprih titah turun deui ningalikeun jasad nu keur ngagoler di imah. Oh eta teh awak aing. Urang teh geus terpisah. Ketika dipandian milu urang neulekeun. Ketika dibungkus halapis 2 lapis roh asup ka dinya set. Dilapis ka 3 urang aya di dinya.
terus dibungkus di talian sing kenceng nalian jadilah pocong dibawa ke masjid kadenge saha imamna saha anu beritakeun sebab roh orang aya di dieu dibawa terus ke kuburan milu orang Masya Allah kan lamun bagus indah tapi lamun goreng roh orang naik ke langit ditanya roh saha ieu orang pondok coba bukunya coba barang di deuleu ya Karim ieu mah subuhna qodaan 90% qodaan cak malaikat teu narima nu qada ieu mah ye terus dagangna oplosan teu beres ieu mah ye dijejak ku malaikat dijejak terus ka handap set jadilah ririwa sapondok sarieun kabeh asal magrib kunci lawang besi air ririwah di pendi main kuluhum ya Allah ya Rabb Masya Allah Inggris seperti etalah bakal terjadi di diri urang mantap jelema teh hayang masantren inget roh aing bakal berhadapan jeung Gusti Allah ngaji pasantren kan ku kolotna gampang dunia mah loba nu teu sakola ge sararugi geus diatur ku Gusti Allah ngaji sia ngaji Masya Allah nurut budak 10 tahun dikobong nanti pasantren samakna teu balik-balik jelema mah ngalayang Masya Allah teu pernah ngaji 10 tahun ngan betah bae di pondok sakitu ge geus jadi ahli sorga mondok ih sok bener sih saya betul percaya teu ngaji bae geus jadi ahli sorga atuh kok mun ngaji Masya Allah teu pondok sebab naon atuh pondok makan jelema nangan ka majelis ka imam ka majelis ka pondok ka masjid ka majelis ka pondok atuh tambah Allah hari tuh ya nah ku inget na aya alam itu sakumaha nu ku Kangjeng dicaritakeun rempan mondok sageusna mondok terus besa ala kadar cacarakan make sageusna make kajur teuing bajedoran ku kumaha ge hasil masantren mah ujung-ujungna tetep bae inget ka Gusti Allah loba anu tata dina masantren balik jadi calo loba nu bebeja kakula nu kuari hirup keneh ge mantan calo loba tapi nyana merenung bae kieu bae ceuk aing mondok sebenarnya mah baheula 15 tahun kok iya aing jadi babaturan jeung lurah kunaon haju aing jadi calo ceuk cenah mending mun sugih jantai gas geusan aing mah jadi calona ditinggalkeun lurah langsung balik ka imah cek pamajikanna kok ka lain deui kuari mah aing deuk nyai kuari mah gitu lain nyai kitu pan ieu dapur ulah mikiran dapur geus pokona mah ngaji waduh sok jasa teu percayaan pamajikanna mah teu percaya bari hirup keneh mun dibejakeun ngaranna sok ngaji bae ka Cilongok kitab di teangan deui punya mana ieu kitab aya kabeneran geus ku geget kitabna bawa deh ku jana ka Cilongok ngaji dihareup bae nya dari nundutan kita aja ku kula bari bari ngaji bae lah jadi calo geus cek sugih henteu jeung mending ngaji bae lah ujung-ujungna ku hari ngaji bae Masya Allah haji berkah deh cek pamajikanna keur jadi calo ku hari cenah nyai jangan jadi kiai cek cenah teh ngenahin tarariis datang ke dapur get tariis
Masya Allah ujung-ujungna gerage ujung-ujungna buku kula diceritakeun nu baru ka pasantren aya anu jadi ustad doang boga majelis taklim loba nu tadi nama santren aju ku hari andieup loba ta santri mah ujung-ujungna mah hampir husnul khotimah bae beureun eta tapak di pondok ngadapang urut ngadenge-ngadengikeun terus milu teu bisa ngageh jang diri nama aya tama santren dek mana tuh orang nyedek balik ka ditu iyalah jelema lamun percaya maot percaya teu percaya aya jadah ge kayakinan mah jadulurna ge pararae saenggeus da percaya maot bahwa di jero kubur teh bakal aya pertanyaan saenggeus da aya pertanyaan bisa ngajawab apa henteu lamun direnung encan engke bakal aya mauqif engke aya mizan engke bakal aya jembatan siratal mustaqim moal bisa ka sorga tanpa jembatan siratal mustaqim renungkeun coba ge eta pasti hate letikna duh heuy aing mondok bae lah loba nu ka Cilongok ge kiai cenah kula dek mondok bae kumaha kiai bae bekal teu mah wajiban atuh jadi kiai ieu lalakon teh jadi nyedekeun ka aing kabeh oh masalah sih aing deuk oh masalah nah seperti etalah nu bakal kajadian roh urang nu bakal berhadapan jeung Allah ketika asup ka jero kuburan anu ku urang sok dicaritakeun nya sempit nya poek nya sepi ternyata lain di kuburan teh horenganan pohara rame moal Kanjeng Nabi Allahumma wasi' qabrahu wa nawwir qabrahu atupan meureunanan gede kuburan teh ku doa Kanjeng cahayaan berarti kuburan teh dina Ibadatul Ahkam pan dicaritakeun nah rame di jero kuburan teh cek Imam Ghazali saha anu nyebutkeun bahwa di jero kuburan sepi ternyata begitu datang ke kuburan Masya Allah rame teh lain lalagan rame kapanggih saha Kasep Ahmad oh abdi teh salat nu 5 waktu Masya Allah hari ieu abdi tahajud nu ieu abdi duha ya Allah ya Rabb hari ieu abdi teh jariyah hari nu ieu teh ngabonceng babaturan ngaji teh ya Allah ya Rabbi ieu saha ieu nu Kasep Ahmad abdi zikir cenah nu ieu sholawat Masya Allah hari ieu muludan cenah tah abdi sok nyumbang aqua teh hiji paingan rada leutik sama ieu raya kabeh rentul di jero kuburan teh ya Allah ulah disangka di jero kuburan teh sepi orang bakal kaparang sok geura ge Haji Pendi maot kapagi ieu sahih hideung amat ieu bohong hari nu ieu coba amat coba ieu nipu hari nu ieu wah ieu mah maling karung raya kabeh rame mengaji orang di jero kuburan teh raya kabeh di jero kuburan Masya Allah kaparagi orang kuburan teh ya Karim cak saha sepi rame nu mantak para aulia Allah mah para solihin mah maot eta kan istirahat nikmat nu kamari sibuk ku ibadah ku ari jero kuburan istirahat menikmati hasil daripada amal-amal ibadah nginaheun ngadenge Kangjeng Rasul ngadenge para sahabat ngadenge para tabiin ngadenge para aulia-aulia Allah dongeng geus ambalayah jasa ngadenge para ulama-ulama solihin indah maot eta nikmat istirahat barang ngadenge Haji Pendi maot sieun perasaan babaturan nu karitu malulu aduh tah ragap diri urang ketika urang maot saha nu bakal jadi batur urang di jero kubur anu ngabibitian di jero kubur terus ngabarengan ka mauqif ka mahsyar anu bakal bareng terus ketika ditimbang amal nu bakal bareng nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim
saha batur urang apakah balak genep nu bakal bae ayus ya tah ieu batak Kangjeng Nabi ditaros ketika Kangjeng Nabi nyarioskeun alam bako alam kubur terus alam mahsyar sahabat kabeh rimbasak aya nu naros ka Kangjeng ya Rasulullah aya manfaatna henteu sih urang lamun ngabatur jeung nu soleh cik Kangjeng Rasul atuh di dunia bae lamun di dunia babaturan jeung nu soleh aya henteu manfaatna iya tuh kan tenan cik para sahabat di dunia lamun ngabatur jeung nu soleh nikmat perasaan mun urang boga babaturan nu soleh solehna di bidang ilmu urang nanya naon bae dibere tilok dipelit-pelit urang babaturan jeung nu soleh di bidang dunia nyana aya duniana urang minta bantuan tara dipelit-pelit urang minta bantuan ka Haji Pendi hati cek jana teh sia datangna ka dieu minta bantuan bae aing dibantuaneun sia asana nyeri perasaan tah eta mah toleh nu geus ngaranna teh beda aya sod aya to tah mun babaturan nu soleh selalu ngangeunahkeun nyana gagah urang lemah ketika urang minta bantuan kanu gagahna soleh kakus uruskeun kos kitu bae geus tanggung jawab sia mah tenang bae urang memehna naon geus senang bae ngeunaheun boga babaturan soleh dijabarkeun lah ku Kangjeng Nabi sakumaha di dunia urang babaturan boga babaturan nu soleh aya mangpaatna atuh di akhirat ge sarua mantak kabeh kaharareup sahabat aya naon sa Kangjeng Rasul kok kaharareup abdi mah aya ngabatur jeung tuan bae abeh di akhirat ngeunahkeun cek kabana bae abdi mandek jeung tuan bae kajen teuing kuku bahage sebab ucapan tuan engke bakal terbukti di akhirat abdi mah kajen kuku bahage endek jeung tuan bae tidinya cek Kangjeng Rasul henteu kudu jeung kula menggeus puguh cek Kangjeng Rasul insyaallah saha bae oge boro nu kazamanan kuari anu henteu kazamanan dia terus datang ka tahun 2018 wow atuh di syafaatan bae cek Kangjeng Rasul kuari mah pilih bae tah para sahabat anu kira-kira soleh saha kira-kira sok kadinya Kangjeng Nabi na ngaleos kabeh karumpul ka Sina Abu Bakar Siddiq ngariung cak Abu Bakar nanaonan dia kami mah hayang jeung tuan bae iya tuh itu pan aya Sina Umar aya sesuatu henteu iman nu geus kanyahoan Umar mah galak cenah teh cak Umar nanaonan sia kabeh ngariung jeung Sina Abu Bakar Siddiq kami mah hayang bareng bae jeung tuan sebab ucapan Kangjeng Rasul seperti eta diriung-riung ka mana bae Sina Abu Bakar Siddiq lantaran lain di dunia engke di akhirat manfaatna nah lamun kuari urang boga batur anu soleh kemudian engke di akhirat deuk ka saha deui urang minta tulung jaka si eta mamanya teuing nya nagari weuheun urang minta tulung aji tulungan boro-boro jang sia aing ge ieu dirante aduh pan eta ngeri urang gos gitu nah iyalah keistimewaan ucapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sok teangan pibaturan urang nu soleh ulah jang di dunia jang engke di akhirat di dunia malah gampang di akhirat dan mantap teangan kuari minimal haji soleh gitu talah eta nu ngaranna soleh aya di Cilongok ge ngaranna soleh tapi main gapleh bae teh barang di dele KTP na orang rimpak sia dulur Kipuloli deh gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah hati-hati urang hirup ulah eleh ku hewan-hewan ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun ana Madinatul Ilmi wa aliun babuha ngagelok kabeh di sahabat hebat amat Ali ana Madinatul Ilmi kula gudang ilmu wa aliun babuha teu kudu nanya ka kula cek Kangjeng Nabi tah minantu kula mejeuna Kangjeng Nabi mah boga minantu teh Sidina Ali sedang lamun Haji Pendi boga minantu nu kuari sedang keneh sarua akur lah lamun ieuna ngabohongna 5 minantuna 10 betul lebih dahsyat teman berarti nya Sidina Ali
idareketan go sahabat Sayyidina Ali. Ali moal misli ka jeung kumaha ge ucapan Kangjeng. Naon? Kula mendek nanya bae soal zahir mah gampang. Soal zahir mah teu kudu ka anjeun. Kula mah rek nanyakeun teh soal batin. Soal naon? Kula mah dek nanya teh eta bae lamun hayam tah hayam nu kadenge ku anjeun sasadana kumaha? Anu nu kadenge ku ente? Nu kadenge ku kari mah kongkorongo. Kombo hayam Cianjur mah. Napas urang geus beak nya mencan. Pelung Cianjur pohara eta. Wih. Cek Sidina Ali nu kadenge ku kula mah lain eta, nu kadenge ku kula mah hayam teh bahasana subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masya Allah. Saha urang nu bisa ngadenge suara hayam modal kitu. Tapi kadenge ku Sidina Ali mah subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Mantap Kangjeng Nabi nyunahkeun urang boga hayam jago warna putih sukuna koneng. Moal aya di mana ge. Sukuna koneng kok moal aja mah. Hese. Tah eta sebab naon? Eta teh horeganan baca zikir subhanallah subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Sedengkeun bahasa eta teh bahasa nu sok dibacakeun ku malaikat Jibril alaihissalam. Ketika turun di langit macana subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Ruh teh malaikat Jibril. Dek naik deui maca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Babacaan malaikat Jibril bisa kakalayangan sadunya maca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Hayam jago babacaanana eta. Baca coba ku Haji Pendi. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Keur naik mobil nabrak. Aneh aing mah nya. Heueuh aneh. Yang lain salah babacaanana. Sungutna meureun nya. Heueuh sungutna ieu. Teu akur jeung kolbu. Jadi ceplakna teu akur jeung tapak. Ih, ulah kigituanan. Kamehan. Ieu subuhun kudus. Masya Allah kari. Itu bahasa hayam. Sidina Ali ditaros di tuan. Ari eta sih bangkong. Kumaha eta bahasana? Bangkong bahasana subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah. Bangkong mawajan subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah. Teu eureun. Kadenge kurang kok. Horengan subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah. Eta bahasa bangkong. Coba bahasa Haji Pendi, goni karung. Atuh masih kene muliaan bangkong jeung sieu mah. Masya Allah Karim, guys, kori mah urang manggih bangkong, usapan, manggih sieu tinju. Hebatan bangkong. Masya Allah Karim. Satu ketika aya si Mbak lulumpatan ka imah ba'da subuh. Si Mbak aya naon Mbak, ada apa? Saya kaget cenah tadi malam. Kaget apa sih? Kaget, kok saya ngedengar suara perkutut saya. Kok bahasanya bukan suara perkutut yang kedengar sama saya. Ih, luhur amat sih Mbak. Apa yang kedengar sama Mbak? Kedengarannya ilallah, la ilah, ilallah, la ilah, ilallah, la ilah, ilallah. Masya Allah Mbak. Mbak itu jam berapa itu bangun? Jam 3. Kok bisa bangun jam 3? Mau ke pasar sekian teh. Terus dagang sayur. Terus itu Mbak bisa mendengar gitu. Emang suka ibadah apa? Saya mandi dulu, setelah mandi sholat tahajud. Setelah tahajud baru saya ke pasar. Begitu saya kalau mau ke pasar. Masya Allah tuh palingan bisa ngadenge. Itu jatuh pernah yang ngadenge ti siakos gitu. Betul, ada hebatan si Mbak daripada tukang karung mah. Atunya mah hudang malah nu dihandap leuwih ti heula hudangna. Oregangan. Masya Allah kasih Mbak bisa dibukakan hijab Gusti Allah meureun nol hatena di Cilongok eta. Kula kaget eta kasih Mbak. Ya Allah ya Rabb, horenganan hudang, mandi, wudu, tahajud, beres terus berangkat jam 3 ka pasar.
satu ketika ngadenge suara perukutuna seperti eta sarua jeung nu dijabarkeun ku Sayyidina Ali karramallahu wajah. Ana Madinatul Ilm wa Aliun babuha. Pohara. Nah. Iyalah lamun dicaritakeun hewan ditataan ku Sayyidina Ali. Bahasa onta, bahasa sapi, bahasa jamus, bahasa munding, bahasa berbagai hewan dijabarkeun ku Sayyidina Ali. Hebat amat eta Sayyidina Ali bisa nyahueun ka bahasa-bahasa hewan. Luar biasa eta Sayyidina Ali. Masya Allah. Nu mantak wajar lamun terus bae urang ngahadiahan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Horenganan kos kitu. Atupan sieu mah mun maot anakna ge wallahu alam hadiah wallah henteu. Anaknya misalnya itu bapak udah meninggal, biarin aja. Enggak tuh lu jarang. Ya lagi hidupnya juga begitu. Ulah sampaikan ke gitu tak. Tanamkan coba rasa kecintaan anak terhadap orang abeh ketika orang geus ngagojod di jero kubur. Anak bisa hadiah ka urang. Anak bisa ngiriman teu butuheun jeruk. Anu di kuburan mah butuheun ge Fatihah, doa, Quran. Cenah ieu loba jeruk niat hadiahna ieu kabeh kadaharan ganjaranna jang ahli kubur. Ya Allah ya Rabbi. Tuh seperti eta lah mentek kula begitu zarah ka Habib Lutfi do aju ngobrol di luhur duaan cekanya jongeng kieu cak Habib Lutfi tuh. Dulu ada seorang santri ziarah ke kuburan. Begitu ziarah sering ke situ. Enggak ada kerasanya. Ziarah kok enggak ada kerasanya? Bebeja tah ka guruna. Begitu bebeja ka guruna. Saya ziarah udah berapa lama ke makam itu tapi enggak ada kerasanya. Tuan guru ini bagaimana? Ziarah ke mana? Ke makam yang di sono. Atau kenapa ziarah ke situ? Emang kenapa? Itu mah garong. Kenapa dijarahin? Si hade tah urang bisi salah zarah. Horenganan jerona garong. Kuari kan loba nu maruncul mantak kula harita ngalarang aya kuburan anyar dijarahan ulah bisi garong. Atuh cenah dijarahan megarong ge teu naon lain teu naon kitu ulah bisi salah tekad. Oh aya baheula hiji kuburan rame dijarahan. Kuncena ge datang ka sugih. Kuncena sugih lantaran nu zarahna loba jasa. Boga anaknya na hiji-hiji da lalaki. Kulantaran nyanda deudeuh jasa ka anak, nyana ka anakna ceng masantren bae nya. Kana ka daerah anu baheula masantren teh dibekelan terus dibekelan himar. Tah ieu jang paranti di pondok berangkatnya na ka ditu. Pertengahan jalan himarna kurang parah paeh. Begitu paeh bingungnya waduh ya himar hiji kendaraan paeh. Ieu wasiat di kolot kubur dikubur ku jana karunya jasa ka himar. Geus dikubur, disiram terus nyana kieu beung ngahuleng. Aya tah urang dinya. Emang ieu sanu paeh? Ahli ibadah sakieu. Wah, ahli ibadah muhun sakieu teh. Atuh cara urang zarah mangga dizarahkeun teh ku anakna. Zarahkeun la hadrati ahli ibadah al-Fatihah. Milu nya bebeja teh si eta. Aya ahli ibadah di ditu maot, ieu urang zarah dizarahan nyana jadi kuncena teh jadi masantrena. Teu jadi masantrena. Masyaallah. Terus bae nya mah jadi kuncen deui di dinya. Kasedot beuti bapana nu biasa zarah ka kuburan nu sok dijarahan ku bapana teh ya ngagelok kuari ka dinya. Bapana ge kaget, kok nu zarah jadi sepi cak keneh. Aya kabar di anu cenah rame jasa. Begitu datang ka ditu nya hayang nyaho kuburan saha ieu cak bapana. Waduh, aset jadi kurang ya aset. Masya Allah datang kadinya barang di deuleu kuncen aja mah ajaib anak aing. Masya Allah sia ieu jadi kuncen. Mohon teu jadi masantren. Henteu mah kunaon? Himar paeh bah. Aju dikubur di depan loba nu zarah. Kukula di bejahan ahli ibadah. Masya Allah bisaan sia. Nyebutkeun bisaan.
iya itu kasedot kadian wabah Masya Allah nggak salah lah alhamdulillah kuari mah geus bisa nyeun imah dan lain sebagainya kekebah aya abah sih eta ngazarakeun itu eta sesah kuburan sah ih atuh mana ieu cakeun atuh sarua tah mah horenganan itu mana ieu anakna tah horenganan sing hade kukucuran duit teh horenganan kumaha ti luhurna baheula teh hasil nguncen anakna jadi kuncen deui baheula teh duit teh ti imah himar kuari jadi himar deui anakna anak himar nah ieu pendidikan supi ulah sambarangan horenganan lamun carita almarhum abah baheula mah santren di Kosambi kemudian ayah santri maling peteuy geus kitu dahar bareng cak abah teh ieu peteuy nang di mana tah meunang ngalah ti nu tatangga ulah di dahar cak abah teh asup bahaya sia eta keur di pondokna keneh geus bisa amanat ulah di dahar aya nang maling mah pan si ieu mah lain nang di mana teh sia nang maling keneh urang oragu kan beda bahasan lagi mantap kos kieu teh bentukna di pondokna kene kudu dijaga Masya Allah nah iyalah horenganan kokocoranana ti mana sing hade pernah aya hiji jelema usaha sagesa usaha boga anak opat nyana masantrenkeun anak nu opat itu sambarangan ngabiayaanana sanajan usaha baheula mah ya awi baheula mah giribig dan lain sebagainya tetapi usaha anu jang ngabiayaan anak manu dianggap halal lagi halal na pisan henteu diakurkeun henteu dicampurkeun jeung hasil usaha nu sejen nah ieu anakna nu opat-opatanana jadi kiai kabeh biayana beda Masya Allah sok kuari ngaji pendi ngabiayaan anak hasil ti dagang karung ulah dididik tak anak kuno sejen nyahok we ka karung asal didelep ku anakna oh karung ayam didelep oh karung goni oh ieu oh karung nyempet aya oh karung nyempet nyaho sorangan sebabna bensinna nu mantap para habaib ka handapna jadi habib tetesan ti luhurna habib tuh mana kieu anak kiai ge ka handapna engke minimal jadi kuyai nya kuya dicai lamun kiai na apik baheulana duit ti pamarentah mah punyana tilok di dahar ai leutik mah kitu pod kan lah ieu duit bangsa ti calo-calo tara nah diapika anak teu kudu usaha hese beleke gerage bakal netes ka anak tapi lamun sambarangan nah ieu teh urusan ngaji mah gampang udah ngaji naon babari kuari mah malah teu kudu masantren kuari mah pencet HP deuk ngaji naon di HP deuk ngaji naon deuk ngaji hakikat ge aya di HP deuk ngaji hakikat geus aya di HP Masya Allah guru mursyid Mbah Google geus aya tadi HP mantap mararikung kabeh jelema aya kabeh tapi lain eta nu hese mengenal Allah nu kudu boga guru lain sakadar ilmiah sebab lamun eueuh guru hese engke nuduh-nuduhkeunana menuju Allah mah hese sebab naon loba penyakit engke akibat lamun eueuh guru teu kaambe anak himar ge engke dizarahan bae tapi lamun boga guru urang jeung Habib Lutfi be datang ka makam kaambe ahli tawakal urang zarah deui ka hiji makam gumo Gus Dur sarua ahli sobar nyahoeun Bu begitu zarah Habib Lutfi seri be ini mah bukan kiai bukan wali bajingan ceukna kaambeun misalnya teu wauheun jeung Haji Pendi ye Haji Pendi maot ajak Habib Lutfi ka dinya coba Bib tolong zarahin ini siapa ini orang jaga mantu
bakal kaambe ku ahlina. Nah, iyalah ahli-ahli Allah bakal ngambe karena kehakikatan, karena kemarifatan apaleun. Ulah salah, urang dek ngaji naon? Aya fan-fanna, aya guru-guruna. Ketika urang dek mengenal Allah, ulah sambarangan kudu ka ahlina. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika orang wow jeung Allah indah, ulah engke di akhirat, di dunia dongeng-dongengna, ketika orang ngalobakeun zikir hatta yamtazija, sehingga ngahiji bilahmihi wa dammihi, teureun-eureun urang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Emang eta la ilaha illallah atawa sholawat? Maca sholawat urang bakal ngahiji jeung daging urang, bakal ngahiji jeung getih urang. Ketika guru kula di Banjar, Kiai Haji Mumu putra ayah Banjar, sok ngedeng nya nama ta salat di masjid, aju kerek. Kadenge kan ku satik. Haju Mali, gundam berarti. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Kakerek deui. Kayak Malik deh, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman. Gundamna bae sholawat. Gundamna sholawat. Coba si ieu gundam. Ayo coba. Hayang nyaho coba ayo. Gundamna. Goni. Kabawa gundam. Ahli zikir. Gundamna pasti zikir. Mal dibejakeun seorang kiai ahli ukudul juman, mal dibejakeun hirup keneh masalahna katabraknya na dak begitu katabrak masuk rumah sakit Bandung diimpus lah jana kieu beta si kiai teh kula ngalayat jeung guru kula ti Garut kadinya begitu ngalayat kan teu nyaho naon kunaon eta nya maca nazaman wa ma binal qaidil muqarrarah idza atadakiratul muqarrarah eta kan ukudul juman masyaallah karim eta lengan gundamna bae make ukudul juman coba sih ya hayu coba salihan ti goni-gonian ge pasti ge juri gundamna ukudul juman kula gideung ya Allah ya Rabbi berarti nu aya di benak hate eta teh ukudul juman. Nah iyalah hatta yamtazija, ketika zikir terus-terusan bakal ngahiji bilahmihi wa dammihi. Atuh malaikat ge seungiteun seungit zikir nu ieu seungit sholawat ya kari. Nah ieulah nu bakal beranian ketika maot di jero kuburnya na bisaeun ngajawab pertanyaan malaikat. Nah, loba jasa ahli-ahli Allah anu ditanya, "Man rabbuka?" Tanya segala rupa. Di, cek malaikat kok. "Man rabbuka?" Tunggu ditanyain mah. Jiban begitu itu ditanya. Kaget dia lagi. Ieu kan tugas sakjana. "Man rabbuka?" Bejakeun ka Gusti Allah. Ana inda zanni abdi bi. Cak Gusti Allah kumaha sangkaan hamba kaula terhadap kula. Aing geus boga sangka bahwa aing teh ya ieu teh salamet ka jeung kumaha ge. Ketika roh keluar boga sangka 100% salamet tina pertanyaan, maka ditanya-tanya. Cek malaikat kok kieu amat sih. Laporan malaikat Gusti, aya hamba Gusti ditanyana kos kitu amat sih. Mondok dong. Dan lain-lain sebagai dages puguh Imam Sibaweh, masyaallah karim. Sidina Umar kan di satu riwayat begitu ditanya, "Man rabbuka?" Malaikat emang can kenal Umar ya. Ya Umar. Setan ge sieun ka Umar. Maka ditanya-tanya segala, hampura mar. Satu riwayat seperti eta. Ya Allah ya Rabb, anu cinta ka Tuhan si Abdul Qadir. Man rabbuka? Abdul Qadir, cacak-cacak Abdul Qadir bae pakai jawaban salamet atuh komo ka Kangjeng Nabi. Man rabbuka? Muhammad. Wa man nabiyuka? Muhammad. Wa ma imamuka? Muhammad. Atuh ka Abdul Qadir bae cinta salamet atuh kumaha ka Kangjeng Nabi. Meureun malaikat ge, kok ieu jawabanna Muhammad kabeh sih? Tanya. Nah, Haji Pedi, "Man rabbuka?" Muhammad. Muhammad mana sih ya? Ya, cilaka sih ya. Muhammad emang aing teu nyaho. Ieu kampak ya.
gambaran ahli-ahli Allah mun urang macaan dina kitab-kitab sufi, Masya Allah indah jasa dengan berbagai jawaban-jawaban anu ngangeunahkeun pisan ka batin. Sebab naon? Asma Allah, sifat Allah jeung zat Allah na geus ngahiji di awakna. Jadi nu ngajawab teh lahmihi wa dammihi. Teu saeutik ahli Allah ketika terjadi peperangan, ngucur getihna ka handap, ngabentuk Allah, 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 Allah. Aya nu ahli sholawat ngabentuk Muhammad, 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 Muhammad. Batur seperti eta renungkeun jeung tafakuran coba diri urang mun maot getih urang naon, getih urang naon. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tina urayan kaula di awal tepi ke akhir ieu adalah merupakan jang memikirkeun masa depan urang ti mimiti kubur datang ka terus ke alam mahsyar. Sing hade tetesan-tetesan sakumaha tadi kaambeun horeng ku malaikat, oge ku ahli-ahli Allah kaambe ulah salah zarah urang sing hade besi anak himar di jarahan ku urang ya, besi bajidor di jarahan ku urang. Tanyakeun geura ka ahlina sebab kaambeun ku ahlina mah boro-boro geus maot hirup keneh kieu ge kaambe. 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 Lamun Ki Hairun liwat di Jati ti Ledug ka Cilongok nyana digelam kieu be. Kaambe. Aya anu boga naon kitu ngaran? Aya anu boga teluh cak nyana kaambeun. Dan lain-lain sebagainya ku ahli Allah selalu kaambe ngan teu meudang nyaritakeun. Geus urang lempengkeun kuari hate urang jeung keyakinan urang, eueuh pangeran nu wajib disembah kecuali Allah, Allah anu ngatur sagala-galana. Yuk urang muntayang segala rupana ka Gusti Allah, menta ka Gusti Allah jah hakikat mah kabeh ge ti Gusti Allah, menta dimantepkeun keyakinan urang ka Gusti Allah sehingga dosa-dosa urang dihampura ku Gusti Allah, amal-amal bagus urang ditarima ku Gusti Allah, terutama nu kuari di hawalan mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, dibere kanikmatan ku Gusti Allah di jero kuburanana. Urang nu aya di dieu mudah-mudahan husnul khotimah bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.